Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng Kang Bagol. Urang ajengkeun ieu. Carios dongengna dina jejer carita kalawan judul ngakalakeun siluman bagian ke-17. Dina carios anu atos kalangkung hanca carita nuju nyarioskeun cenah Ki Palang nuju di bumina Den Widura. Kumaha lajengan cariosna manganya urang teraskeun wae. Cara ketan Den Widura menika bungaheun cenah manehanna teh sabab diwaris hiji pusaka. Satuluy nama manehanna teh menta cenah naon syaratna, na kudu dipuasaan, na kudu dibere mahar cenah. Tapi ku Ki Palang teu dipayusan, ceuk Ki Palang teh cenah manehanna teh nyarita. Wah, teu kudu di ieu kan eta mah. Henteu kudu dimaharan, henteu kudu dibeli. Sabab eta mah geus ngajodoh jeung deui ujang. Ngana anu penting nama aya syaratna anu sejet. Eta mah lamun aya disebutkeun teh mah. Tapi sanggup teu yo anjon ngalaksanakeunana. Ceuk Ki Palang teh kalakah nanya ka Den Widura. Nah kitu Ki. Keuna eta mah. Tapi sanajan bari henteu kudu make mahar atau kudu teu make pameuli. Kuring mah tetep we arek mere kagegelan kaingetan ujung istilah nama tawis kabungah we nya Ki tong ditolak nya kieu. Ceuk Den Widura bari mana teh ngodok kana pesakna jeung mere amplop anu katinggalina mah kandel pisan. Ki Palang bari semu mesem manehna ngaragamang nyokot kana eta amplop bari carita. Nuhun atuh nya aki mah teu menta ieu mah. Tapi aki mah narimakeun kana kanyaah ujang. Ceuk Ki Palang bari suhup cenah ya. Amplop teh dipesakeun ku Ki Palang. Nuhun atuh Ki ieu mah sawangsungna we. Kahiji kuring geus diwaris ieu batu ali. Kaduana nya istilahna mah kanyaah kuring ditarimakeun ku aki. Tapi tadi teh kumaha Ki? Ceuk aki teh aya syarat-syarat kumaha ieu teh Ki? Kieu nya dengekeun ku anjon. Ari anjon pernah ngadenge ento. Aya jalma anu neangan pakarang anu disebutkeun Kujang Wulung. Tah eta Ki sabenerna mah Ki asa istilah nama kuring teh mobok magih gorowong Ki. Kieu Ki. Kuring teh mantakan ka aki menta hiji jimat teh jang panjaga. Jang supaya kuring dijagaan jeung disalametkeun bisi aya nu ngarugahala. Eta teh sasat ek dijadikeun modal. Sabab aya cenah hiji istilah nama sudah garti kota. Malah mah kawilang istilah nama kitu menak kitu tah. Tung turunan di kerajaan baheula oge dari sebutna ge menak kitu. Anu wani mere duit sapeti. Duitna ge lain duit bengolan Ki ieu mah. Tapi duit tina emas Ki. Jang naon cenah eta duit teh Ki? Jang mayar hiji pakarang anu disebutkeun Kujang Wulung. Tah kuring menta jimat teh ek dipake modal neangan pusaka anu disebutkeun Kujang Wulung. Tah kuring teh mun kieu mah atuh bener-bener kumaha tah Ki kumaha Ki? Aki butuh atawa aki oge kataji hayang neangan eta Kujang Wulung tuluy dijual ka eta menak atawa sudah garti kota teh Ki kumaha tah Ki? Wah aya kitu nya. Ai sugan teh peja hungku ceuk aki teh eta teh. Ieu mah lain Ki, nyata kalawan sebener-bener nyatana Ki. Sabab sanajan kuring henteu naon nya teu ti kapapanggih kitu ujung naon menakna, tapi ieu mah bejana ti naon nya ti jalma anu beunang dipercaya lah Ki. Malahan mah geus dipermanakeun oge ku anak buah kuring tah ka kota. Bener henteuna, bener cenah Ki. Tah ayeuna teh ukur gujrud salembur ear sajajagat Ki. Ukur loba anu neangan anu disebutkeun Kujang Wulung tah Ki.
Ayeuna aki nyinggung-nyinggung eta kujang ulung kumaha taki. Ditanya seperti kitu, Ki Palang rada ngahulang. Naon cenah make ngahulang? Sabab lamun dipenta kalawan henteu make pamuli. Ieu Den Widura teh kana encantang tuh daekeun atawa hanteuna nyumponan kana kahayang manehanana atawa nyumponan kana kahayangna siluman. Sabab aya hiji jalma cenah ti kota teh anu wani mayar kana duit anu sakitu lobana. Sanajan ieu sapeti disebutkeun duit sapeti teh ting peti gede, ting peti leutik. Tapi lamun tika aya jalma anu wani tika mayar mahal nyatang tu wae. Saban-saban jalma anu bisa nyokot kana eta pusaka nu disebutkeun kujang gulung teh pasti bakal dipasrahkeun ka anu disebutkeun menak ti dayeuh teh. Dumasarkan hal eta, Ki Palang satuluyna nyieun hiji kaputusan bari pok manehanana nyarita. Kieu ya dengekeun heula ku anjeun. Sabenerna mah lamun ieu pusaka ku anjeun tika bisa dibeunangkeun. Tuluy ku anjeun dijual atawa dibikeun ka anu disebutkeun menak ti dayeuh atawa saudagar ti kota teh. Sabenerna mah anjeun teh bakal rugi pisan. Naon sababna kitu? Sabab sasaat anjeun teh mikeun perkara anu eueuh watas wangna dina pada istilahna mah naonnya hargana kitu. Ku perkara ngan ukur ku duit sapeti. Coba bayangkeun anjeun kieu we lah. Ieu sabenerna mah ieu teh Rusia. Tapi ku aki matakan nempungan ka anjeun oge. Anu sabenerna mah arek ngawangkongkeun perkara anu ieu. Kumaha eta Ki? Sok atuh si Ki. Caritakeun Ki. Sing bener Ki, sing jelas. Ceuk Den Widura bari manehna teh semungiseud ngadeuketan jiga hayang nu dari apisan ngaregepkeun kana wawangkonganna Ki Palang. Ki Palang satuluyna nyarita deui. Kieu Aden. Ari Aden teh munyung ka saha? Munyung ka saur aki mah Ratu Silewu banyak siluman Silewu kitu Ki tah. Ieu siluman Silewu teh sahana anjeun Den? Aduh pere harta kakuring Ki. Nah kitu Ki tah. Ayeuna siluman Silewu teh anu jadi gunung panangguhan anjeun. Anu mere harta ka anjeun sakitu lobak libukna. Malahan mah ayeuna ditamah dibere hiji jimat RT sabenerna mah jimat ti Ratu Silewu. Jadi kieu lamun eta menak dicumponan ka hayang nangan ukur mere duit sapeti, ari Ratu Silewu mah bakal mere sagala rupa anu dipikahayang ku anjeun. Lamun tika anjeun bisa masrahkeun eta anu disebutkeun pusaka kujang ulung ka Ratu Silewu kalawan jalan kaki meureunan. Ngarti teu anjeun? Kitu nya Ki. Daek atuh Ki. Tapi ari eta kumaha nya? Sakumaha hargana anu rek dibere ku Ratu Silewu? Kieu lah. Harta anjeun sakumaha biasana bakal dibere, malahan mah bakal dikadiluwihan. Malahan mah aki kadenge pisan ku aki kalawan ilapat. Sabab ieu mah tinu goib meureunan ti bangsa siluman. Ieu lamun anjeun tika bisa masrahkeun ieu anu disebutkeun kujang ulung, anjeun teh bakal dibere harta anu lubak libuk. Harta naon wae anu dipenta sakumaha wae lobana. Kalawan teu dipenta syarat itu ieu bahasa ayeuna mah meureunan gratis. Anjeun teu kudu ngirimkeun caos anu sataun sakali, teu kudu nyarenkeun sebak. Pokona mah salila anjeun hirup di alam dunia Ratu Silewu moal nagih. Tapi meureunan ari satungtung eta mah janji anu ka tukang anjeun balik ka nagara siluman eta mah meureun beda deui. Ngan ieu mah salila anjeun mampu mah kuat mah hirup di alam dunia anjeun bisa tuluy-tuluy waluya jeung beunghar kalawan moal ditagih sebak. Kumaha ngarti? Kitu nya Ki.
Aduh, hari kitu mah daek atuh Ki. Ayeuna oge karakuring istilahna mah salila 2 tahun geus sakieu beungharna. Ku satahun oge lamun dipetian mah duitna paling kana sapetieun. Ayeuna mah 2 tahun geus 2 peti. Ieu mah salila kuring hirup berarti bisa leuwih di 10 peti oge bisa leuwih mun Ki nya. Wah, ieu mah teh soangeuna pokona mah kahayang anjeun. Istilahna mah harta salila si atuh si lagu boga mah malah bakal dipasrahkeun ka anjeun naon wae eta mah. Wah, amun kitu mah atuh mending dibikeun ka 100.000 nya. Kumaha cara mikeun cek aki oge bikeun ka aki. Masih bikeun ka aki. Engke dia sarankeun ka 100.000 kah engke. Anjeun bakal menanggun jeung dipasrahan harta anu tadi disebutkan ku aki teh. Kumaha sanggup jeung arti anjeun. Eta mah ngarti atuh Ki. Kahiji kabeungharan kuring bakal leuwih loba. Kaduana kuring moal kudu naon istilahna mah moal kudu seba atawa nyarenkeun istilahna mah naonnya caos kitu tah. Katiluna nya murunan 100.000 teh sasaat istilahna mah dundungan kuring oge murunannya. Istilahna mah naon teh mah tempat pamuntangan kuring nyamurun kudu dibelaan we ku kuring. Sok sanggup Ki ku kuring bakal dicumponan eta neangan pusaka Kujang Wulung teh ngan meureun kuring kudu dibere nyaho kumaha cara-carana di mana aya-ayana tah sok eta mah pasrahkeun ka kuring asal kitu kuring sanggup. Alus pisan. Terus ayeuna kudu kumaha Ki? Ya, danyakeun anjeun. Sabenerna mah lamun arek dibukakeun rusiahna mah teu saban-saban jalma bisa nyokot jeung nyekel kana eta pusaka anu disebutkeun Kujang Wulung. Jeung sanajan misalna anjeun bisa nyokot kana eta pusaka Kujang Wulung, acan tangtu oge. Anjeun bisa mengamanfaatkeun jeung ngagunakeun kana kakuatanana anu teu kabayang ku jalma mah jeung eueuh wates wangeunna we. Ku zaman ayeuna mah ku sakadenge aki lah ayeuna salila hirup di alam dunia ieu kana kakuatan jeung kaahengan Kujang Wulung teh uluh kitu nya Ki. Cok atuh Ki ena mah nu jelas we naon ayeuna anu kudu dilampahkeun ku kuring. Kieu ya ku sabab lain jalma biasa anu bisana kahiji syaratna teh eta jalma teh kudu bobojangan keneh. Bobojangan kumaha kapan kuring oge ieu lelengohan ieu Ki. Lain lelengohan sebelum bobojangan hartina mah encan pernah ngasaan anu sarupa eta. Aduh berarti kuring geus asup syarat eta nya Ki nya. Ari kitu mah meureunna pan kuring mah sanajan lelengohan hartina mah encan pernah kawin ujung bisa disebutkeun bojangan keneh tapi ari palebah nu sarupana mah geus mineng Ki. Malahan mah 2 puasa kali mah geus rutin Ki. Nyaho ake oge kana kalakuan maneh mah. Tapi keun eta mah cenah aya nu nyebutkeun salah teh pojok jalma-jalma anu make agama. Tapi aya pikeun jalma-jalma kos urang mah mungkin urang ngalakukeun dosa teh cara saperti inum-inuman, ngalakukeun jinah jeung parjinahan atawa itu jeung ieu ngalakukeun dosa upamainan itu ieu malahan matika malasrakeun nyawa jalma oge. Eta teh malahan mah mungkin nguatkeun malahan mah diukudukeun kapan ku 100.000 mah anjeun kudu nyarenkeun hiji nyawa hiji raga disebutkeun seba atawa caos teh satahun sakali banding ku wajib-wajibna nyieun kagorengan eta teh kahiji supaya jadi kekuatan ka 100.000. Kaduana urangna oge meureun meunang kasinugrahaan utamana mah kalawan harta ngarti anjeun. Mantakan ku kuring dikuatan ku ngalakukeun dosa-dosa anu baradag oge supaya da bener Ki karasana Ki. Jadi seger Ki. Sabab eta mah geus jadi kalakuan urang anu istilahna mah ngalakukan dosa teh kalaka mungkin waluya ka urang mah. Ki ulah jauh-jauh teuing eta kumaha Ki. Neangan Kujang Wulung teh
kieu ya. Samemehna ieu Kujang Wulung teh geus kaanggem ku Ratu Selewu. Tapi ieu Kujang Wulung teh aya dua rupa lamun anjeun kudu nyaho mah. Kahiji Kujang Wulung teh kabagi kakuatanna teh dina dua alam. Sabahagian di alam siluman anu ayeuna geus diagem ku Ratu Selewu. Kaduana di alam manusia anu ayeuna keur diteteangan ku tadi naon disebutkeun teh menak ti kota atawa sudagar ti naon ti dayo. Oh kitu nya Ki, jadi aya dua Ki tah kieu dengekeun. Anu kaayaan di alam siluman geus kacangkem, tapi lain ku Ratu Selewu, lain ku Ratu Siluman urang. Tapi ku hiji jalma, ku jalma keneh kacokot nama. Oh ku jalma keneh saha teh Ki? Tapi jalma eta bisa nyokot anu di alam manusia Ki? Bisa. Eta jalma bakal bisa kan. Jadi lamun aya jalma anu bisa nyokot kana pusaka Kujang Wulung di alam manusia, bisa oge nyokot nu di alam siluman. Lamun aya anu bisa nyokot di alam siluman, bisa juga nyokot di alam manusia. Tapi sakali deui sanajan bisa nyokot na cantang tuh bisa ngakunakeun anak. Eta sok diulang-ulang wae ku Aki, sok dibulak-balik wae. Nah make kitu sabab ieu pusaka teh pusaka anu sakitu saktina. Kulantaran sakitu saktina, sok kitu aheng kakuatanana teu saban-saban dalna bisa ngagunakeun anak. Malahan mah karak nyekalna oge, karak mawana oge teu bisa sagawaya jalma. Terus kumaha atuh Ki? Samemehna teh geus aya jalma cek Aki oge anu bisa nyokot kana eta. Ieu pusaka anu aya di alam siluman. Tak ayeuna teh meureunan ku Ratu Selewu teh rek dibere pancen supaya ngahijikeun ieu pusaka anu aya di alam siluman ujung di alam manusia. Tapi budakna atawa jalma anu pernah bisa nyokot ngawasa ieu pusaka teh teu bisa dicokot deui. Nah kitu Ki. Sabab meureun disebutna oge aheng jalmana oge henteu sagawayah jalma. Heueuh meureun dina waktu eta mah bisa kasjirat jeung kabawa ku Aki, malahan mah dibawana oge ka alam siluman dianterkeun ku Ratu Selewu nyokotna. Aki oge nyaksian. Tapi ieu jalma teh teu bisa langsung dicokot sabab kitu cenah katang tuanana. Anu dicokot teh sabab ieu mah raga lemesna, tapi kudu dicokot raga jeung raga badagna. Ai dicokot jeung raga badagna kudu dina kaayaan peuting, sabab kakuatan siluman mah teu bisa nyokot dina kaayaan beurang. Kabeneran harita teh keur dibawana teh dina waktu beurang deui. Kumaha atuh terus kumaha kita? Meureunan ari istilahna mah ari bangsa siluman mah pan babari geuningan ari nyokot caos atawa nyokot wadal anu dibikeun ku kuring geuningan atawa beja-beja lamun batur oge ngawadalkeun ku siluman masuk ka pangih wae. Ieu manahan teu bisa Ki, kapan siluman mah meureun kakuatanana meureunan tah disebut teh luhur teh ya Ki. Nah ieu kulantaran meureun ieu jalma teh nu disebutkeunana oge jalma lain samanea. Ieu ku bangsa siluman dina kaayaan peuting henteu bisa katingali. Bangunna mah aya anu pangaruh tina ajian halimunan saperti kitu. Anu ieu jalma teh henteu bisa katempo sabalakana. Bener-bener sakti atuh kitu nya Ki. Ya dengekeun. Sabenerna mah anjeun teh jalma kadua anu diajak ku Aki supaya nyokot eta jalma. Nah kudu ku kuring nu kadua kumaha Ki? Nah kieu ya. Kulantaran ku ilmu siluman teu bisa kacokot. Nya pasti kudu make ilmu jalma, hartina mah kudu diiwat atawa diculik kalawan alpuka jalma. Mantakan Aki teh ngajakan hiji jalma samemeh anjeun aya anu daekeun ngalaksanakeunana. Tapi ayeuna geus aya 2 minggu ku Aki teu kakemat. Ku siluman henteu bisa kateang, malah mah henteu katempo, henteu bisa katempo tempo acan. Aya 2 perkara eta jalma teh. Nah geus palastra atawa aya anu nyumputkeun. Berarti kuring oge lamun kitu bakal aya anu nyumputkeun meureun Ki. Kuring jadi rada merodeui atuh sabab kuring teh pamun hayang istilahna mah senang-senang di dunia. Hari kalaka kitu mah ya nangekeun.
kapan anjeun geus dibere jimat eta ku aki tak eta fungsina teh di antarana jang eta jang tolak bala jeung supaya nang tayungan anjeun tina perkara-perkara anu lain hungkul ngabahayakeun ti bangsa jalema sanajan ti bangsa siluman oge eta batu alit teh boga kagunaan jang saperti kitu kitu mah atuh jauh nya ki. Jadi saturuyna kudu kumaha atuh kita ya anjeun kudu bisa nyokot ka jalma anu bisa asalna nyokot kana eta pusaka gitu di mana eta teh ki kayak ku ake bakal dicaritakeun ayeuna mah waktuna geus beak kitu nya Kang Dako. Waktosna jadi palang omongna geus seep cenah waktosna ieu kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna ieu kitu ieu ieu ki palang teh nya keur ngawadiana berpesan ka Den Widura kumaha carios salajengna manganya diantos wae dina video-video saterasna wilujeng patepang deui.